karunya mau balik di Arab. Nah awak karunya kanu balik di Arab bagi akan Ayo di Arab nanti digawe nanti 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakan pemajikan mau digawe di Arab jadi supir angkutan ontak itu balik ke lemur eta mah pemajikan nasional meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik di Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus langsung ke kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat reuwaseun kamana aing lumpat yeuh sieun ka Parego kabeneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka daguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah caturnya kan cangkang jajamu pabalata obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we heeh ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain sholat mereka teh ngedekul kene we ya da isu kage adan deui isu gaya kene adan cari tanah geus ya goprak ke langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku Maihani darling tepanggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dume tadina ngadenge nyai bojo akang